Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing pamiarsa para siswa kalih sepuhna nuju nyakseni ieu pidangan TV edukasi. Mugia rahmat sinareng salamet nyarengan ibu bapa saderek nggoning mancen damel sadidinten. Puji rawuh syukur urang durikeun ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna urang tiasa patepung lawung dina acara ngaguar pangajaran basa Sunda. Nu baris dipidangkeun ku tim pangjejer di MGMP Basa Sunda SMP MTS Kabupaten Garut. Nu dijomantarakeun langsung ti SMP Negeri 2 Garut. Alpukahna gawe bareng MGMP Basa Sunda SMP MTS kalih Disdik Kabupaten Garut. Dina dinten ieu jejer acara anu baris dipidangkeun nyaeta ngeunaan pangajaran basa Sunda pikeun siswa-siswi SMP MTS kelas 7 semester K2 anu ngawengku 4 kompetensi dasar. Tinangtos saderek tumaros bahan pangajaran naon bae nu baris dipidangkeunana. Kumaha cara sangkan urang tiasa maham kana eusi eta pidangan, luyu sareng maksad tujuan nu ngajanggelek dina kurikulum basa Sunda. Pikeun ngawaler eta patarosan sumangga urang sami-sami bandungan kalian gemet pidangan salajengna. Wilujeng nyakseni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing para siswa anu dipikadeudeut tur dipikareus ku ibu muga hidep salawasna aya dina ginanjar kawilujengan tur salamina aya dina panangtoyongan Allah Subhanahu wa taala. Sok sanaos dina zaman kiwari urang dirungrung bang balu sasalad COVID-19 tong salempang tong hariwang tetep sumanget urang muntang ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ulang salamina aya dina panangtoyongan anjeunna. Dina waktos ieu ibu bade neraskeun pangajaran anu katunda minggu kamari nyaeta ngeunaan ciri-ciri dongeng sareng bedana dongeng sareng carpon. Ciri-ciri dongeng anu kahiji carita anu ditepikeun biasana paronok. Teras deui anu kaduana mangrupi media hiburan. Anu katilu ayana unsur atikan. Ajen atikan anu ditepikeun utamina atikan kaluhuran budi. Maksud atikan kaluhuran budi di dieu nya maksudna dina dongeng para siswa kedah nyangkem atanapi ngargepeun tina eta dongeng tiasa nyandak picontoeunana atanapi pieunteugeunana. Upamina jalmi anu sok mungha ka sepuh biasana sok kenging cilaka hirupna sok susah. Teras jalmi anu sok jahat biasana sok kenging wawales eta salawasna kenging kacilakaan upamina. Teras deui anu ka opat sumebarna dongeng teh sacara lisan ngawitan sumebarna teh nyata tatalepa pabeja-beja ti jalma ka jalma sejenna. Terus deui anu ka 5 teu kanyahoan saha anu ngaranna eta dongeng tanapi anonim. Terus anu ka 6 ngagunakeun bahasa lancaran tapi aya oge sok ngagunakeun bahasa ugeran. Terus anu ka 7 caritana rekaan atanapi pamohalan. Hatosna pamohalan di dieu teu asup akal ya, kumargi dongeng sabagian caritana teu kaharti ku akal benten sareng dina carpon. Teras bedana dongeng sareng carpon eta anu kahiji dongeng mah eusina teh sabagian pamohalan. Teras upami carita pondok eusi caritana kaharti ku akal kumargi eusi caritana teh aya dina kahirupan urang sapopoe
Teras perbedaan anu kaduana dongeng teh biasana nyarioskeun anu teu kaharti ku akal. Payun pangajaran ti payun nyata dongeng teh pamina aya jalmi nu tiasa ngapung. Teras di aya jalmi anu tiasa nerus bumi, tiasa ngaleungit eta sebata pamohalan atau teu kaharti ku akal. Sedengkeun dina carepon mah estuning eusi caritana teh dumasar kana kahirupan sapopoe. Teras perbedaan anu kadua, dongeng mangrupi carita sampakan, hartosna tos nyampak aya dina sastra Sunda. Sedengkeun carepon mah atos kaserepan ku sastra asing. Teras perbedaan anu katiluna, dongeng mah ngawitan munculna teh teu aya pangarangna atanapi anonim teh. Teras upami carepon mah aya pangarangna. Disebatna oge kabinangkitan saurang. Teras upami dongeng mah disebatna kabinangkitan balarea kumargi teu aya pangarangna teh. Tah mung sakitu bae pangajaran dina dinten ieu dicekap di kadieu bae kada hilap pidamel pancena. Insya Allah minggu payun urang pedar pangajaran anu salajengna. Kada hilap sakali deui ti ibu aya pancena anu kedah dipidamel ku hideep. Naon anu kebede neme ku ibu didugikeun ulah hilap pancena. Mangga aya nama urang pungkas ku ngucapkeun hamdalah sasarengan. Alhamdulillah hirbil alamin hatur nuhun. Cag wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderek saparakanca rupina sakitu pidangan anu tiasa kadugikeun ti rengrengan MGMP Basa Sunda SMP MTS Kabupaten Garut. Mugia ketampi pikeun nambihan pangawuru urang enggoni ngaraksa tur ngariksa titinggal karuhun urang. Mugia aya mangpaatna kanggo urang sadayana dina mayunan hirup pumbuh sadidinten. Hapunten anu kasuhun boh bilih mah salami ngadugikeun aya nu teu sapagodos. Wilujeng kantun, wilujeng tepangdi dina waktos kalih jejer materi anu benten. Cag dugikeun ka dieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.